Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala man tawajjahallaha bitajil waqar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Ece nu tukang nu di teras amin. Ece ayo ece badagang-badagang teuing dititakah engke teh lamun dititah ka surga teh ece mah cicing di luar. Rek di dinya wae deui ka beres. Nya teu nanaon ece nu penting ngabungah we. Ece mah ari abi nu jauh dititah ka hareup aya ece nu deukeut di tukang sateu nyambungnya. Nah kararito orang dieu mah. Bias ece nu penting mah sehat we nya. Keun bae mah wakarep sorangan oge nya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Salatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil zalimin. Saur pun guru mah ece sholawat nembe nu diaminan ku urang sadayana eta teh sae lamun ku urang didawamkeun dina nalika urang kondisi seueur jalma nu hasud ka diri urang. Sim kuring lamun ngaos di mana wae, ceramah di mana wae, saur pun guru bageur tong nepi ka henteu maca sholawat eta. Naon sababna? Sabab kondisi jadi mubalig mah ece teu sarua. Anu hadir teh mungkin aya nu resepeun, mungkin oge eta teh aya nu keur neangan celah. Serius mau balik ceramah diobrolkeun nu ngewaeun mah nya nah naonan ngundang mau balik teh bisa ngabodor-bodor acan geus we nu ngaurukan rutinan kitu aya teh nu ngadadagoan kitu teh derak-derak we abdi teh ngabodor dina ceramah teh euceuk da geus diniatan ngewa atuh ti awalna oge balik teh diomongkeun deui nah naonan ngundang mau balik teh ngadon ngabojek we cenah geus we rek ngabodor mah ngundang si Sule kitu teh. Jadi atuh rek ngaji serius salah diomongkeun, erek ngaji make heureuy salah pajarkeun teh ngaleluconkeun agama. Padahal mah si eta anu boga sifat hasud teh geus katerap ku rasa ngewa. Ai katerap ku rasa ngewa euceuk amis oge bakal jadi pait, seungit oge bakal jadi bau. Nu bener jang Ustad, bisi teh percanten urang buktoskeun. Euceuk terang kaduh henteu. Kadu nu cucukan nu tara meuli teh ningan larasnya urang mah rajin ngasaan teh lamun aya nu mere ya kadu nu tara meuli teh terang kadu rek naros ka euceuk kasadayana punten aya di dieu jalmi nu teu resep kana kadu aya jalmi di dieu nu resep kana kadu jadi ternyata urusan kadu ge kabagi dua rupa Pak. Aya anu resep kana kadu teh aya anu henteu. Rek naros ka euceuk kanu resep kanu kadu eta kadu seungit atanapi bau. Ngahiliwirna teh seungit atanapi bau. Euceuk kanu teresep kadu rek naros. Ke heula atuh tapi nanya na ge encan. Eta nu di teras meuni nyanyahoanan. Ece cing ka dia tuh ece ngobrolna teu puguh.
si eta mah kunaon kitu hirup natenya. Jadi poho deui nepi mana tadi teh? Pan panjang pembahasan kadu teh atuh euceut tadi teh kadu nu mana? Oh bener nu teresep. Cik ari nu teresep ngahiliwirna eta kadu teh bau atanapi seungit? Cobi cek ece lamunan pikiran ku akal sehat kadu na sarua ngahiliwir na sarua tapi nah jadi dua kesimpulan sabab kabeneran geus kapiheulaan ku rasa jadi anu kaluar tina kesimpulan urang lain deui soal fakta tapi soal rasa dati awalna geus teresep kana kadu matak ngahiliwir seungit ke bau we disebutna teh leres henteu dati awal lagi nges resep karena kadu teh ngahiliwirna bau oge cek si eta mah seungit we da geus kapiheulaan ku resep matak ngaos jeung mubalik ece ulah kapiheulaan ku resep ulah kapiheulaan ku teresep sing siger tengah dengekeun heula sing nepi ka beres lamun aya bener tuturkeun lamun aya salah doakeun sing bisa menerkeun ke di akhir kitu kira-kira. Da sabab lamun kamu balik geus kapiheulaan ku resep salah ge engke mu balik dianggap bener ku urang teh. Leres gitu? Sok anu henteu resep ece wewelkeun kadu tah. Kumaha ece? Utah. Eta anu resep kana kadu tong dibikeun kaduna direbut atanapi diantep. Tuh nya. Nu mawi ulah kapiheulaan ku rasa dina beragama teh. Sabab lamun dina beragama kapiheulaan ku rasa hancur konsep hirup beragama urang. Matak rek ngadangukeun mubalik teh tong kapiheulaan ku rasa. Dumeh mubalikna henteu dangdan teu make jubah teu make udeng geus teu bisa ngaji tah mah. Ke heula dengekeun nepi ka akhir. Buat teuing leuwih rame tibatan anu make sorban di udeng. Leres henteu? Dumeh mau balik na eta dijubah di sorban nepi ka 3 lapis cek urang teh beureunan pinter ngajina buat teuing eta teh jago kene guru urang anu di lembur ngajina mah man pedah itu mah kabeuli baju kabeuli jubah ieu guru urang mah teu pan urang masyarakat tatara barang bere aya ajengan teh sok repot jadi ajengan teh repot indit gawe diomongkeun oh ajengan teh di dunia we aya ajengan teh ngawuruk ngaji diomongkeun tuh kitu mah ngandalkeun pamere we daharna teh itu serba salah. Leres henteu? Mawi nu hasud mah aya wae. Matak saurupun guru ka abdi abdi mah da ti alit ece kana ngaos kieu teh kana cumarita teh da lain bisa ngaji bawel abdi mah. Jang maneh mah da sok ngomong di panggung sok ngomong hareupeun batur pasti teh jang hareupeun maneh teh aya nu resepeun anu henteu anu teresepeun mah ditareras di ditu anu teresepeun tareras we cenah urang ai teu hadir karajaban era cenah mah tak hadir ngan di teras we jar eueuh bongan aya deh da teu dicemes kitu mah tutumaneun ke ka hareupna teh lain si Oce nama ke kerudung pink leras Ustad nuhun da sapang Oce bongan maneh ya keun bae lamun teu keun bae Oce di dinya we salilana keun bae Oce mah sugan dikubur ge di dinya meureun keun maot teh batur mah ka surga Oce mah di teras we kitu teh caurpun guru jang bageur sing waspada baca eta sholawat ku anjeun taroskeun jang ilham maneh mah asa mineng pisan nutur urang ngaji teh sia eta mah abdi ngaji di atakwa pangobahan aya ieu teh keur jigana mah keur nenget-nenget jigana mah hayang diajar jigana mah ieu teh ngan mung mayar sia eta mah kitu jadi nu nutur we kajian gratis sia eta mah ieu budak ieu aya wae maneh mah di teh jigana mah hayang diajar pidato ngan embung mayar matak nu nutur we sia eta mah keun bae gratis da lamun hayang mayar mah jigana datang ka imah muruhan jigana gitu keun bae sakitu ge didoakeun maneh sing tereh bisa pidato nanya sing manfaat ilmuna ai kulit teu pati bodas tong make baju bodas ieu tingali bet akang ge ieu matak make baju gelap kieu teh rumasa kulit teu pati bodas maneh mah jadi jiga tipi baheula nyaho tipi baheula heuh benar gitu ieu teh anak ajengan euceu da
Saya hareupeun bapana mah ngaheureun mending ayeuna we. Tah urang ge dina hirup rumah tangga aya we nu teresepeun kana rumah tangga urang teh ece. Susah ku susahna diomong, suka ku suka jeung bagjana sagala boga diomongkeun. Ari jadi jalma boga pajarkeun sombong jeung pedit. Ari jadi jalma teu boga pajarkeun males jeung nyusahkeun. Kan anger nu hasud mah aya. Leres gitu. Dina tangga kitu, dina bermasyarakat kitu. Matak saurpun guru bisi anjeun hirup di kuriling teu kabeneran anjeun hirup di kuriling ku jalma hasud dawamkeun bageur saurpun guru kasih kuring eta sholawat sae nama di puasaan puasa tuh ece hayang bisa pidato kieu teh ulah dipikir ece nonton YouTube diajarna ieu teh puasa yang bisa pidato model kieu teh hoyong teu deg-degan emang ece teu gempeur coba ece di dia ngomong mimitian diuk assalamualaikum bisa teu mata wajar mayar tanya ecenya datang serius teh keur majamahna saeutik ngaji serius bubar tuh ya kumaha teh heuh seueur ngan di teras sawareh ieu teh nya teh ge lamun ngariung mah seueur nya teh ngan di teras sawareh tuh itu teraskeun ece tadi dawamkeun sholawatna katalar henteu aya teh katalar mah arek ngadawamkeun naon atuh nu katalar wae ge belum tentu didawamkeun komo nu teu katalar nah hayang sabaraha kali meh katalar cik nanya ieu mah kerudung ungu eta ece mah make kerudung teh ungu jiga hui boled sok talar bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubid dolimin katalar henteu dua kali tah ece jadi abdi teh rek nalarkeun eta rek ceramah di dieu teh yakin bae teh katalar mah ece urusan ece loba nu mika ngewa mah hirup dulur lain jeung abdi teh mah ece tuturkeun sadena Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin saurpun guru mah eta doa teh bisi urang ece boga salaki bedegong sakolna usaha tepati getol manehna teh ari dahar kudu ngeunah wae nya kudu dikaulaan baju kudu rapih ai rokok kudu samsu kopi kudu gudai jangar boga salaki teh ece teu kabeneran teu cara batur cek urang teh tanapi apa bisi boga pamajikan nurus tunjung apa boga pamajikan teh dangdan ku dangdan kalakah camerok urang mah make lipen teu nyari jeung baju si eta mah make kudung warna naon baju warna naon sakapeung masuk ditinggali teh jiga lampu anu aya di sisi jalan ece luhurna make kerudung beureum bajuna warna hejo kahandapna androk koneng si eta mah jiga lampu merah kuning hijau teu kabeneran boga pamajikan teh ya pagawean sapopoe teh ngariung we di teras batur bari ngomongkeun batur teu kabeneran boga pamajikan teh nurus tunjung ge kumaha tanapi bisi urang gaduh murang kali dititah sakola mugen dititah ngaji hoream titah babantu kolot teu oleh we aya alasan ari sapopoe minta duit jang meuli kuota ece geus cangar boga budak teh ai baheula mah can gaduh murang kali hayang gaduh enggal-enggal gaduh murang kali ai geus boga budak hayang ngarekeb kana budak sorangan kumaha ieu teh rumah tangga teh asa teu kabeneran ke saurpun guru dawamkeun doa nu bieu nu tadi katalar henteu aing mah kumaha teh sorbat teu katalar ngaji di dieu mah da syarat ngaji hikmah mah ece kudu katalar sabalikan nya
dawamkeun doa anu tadi ece saena ku ece dawamkeun eta doa teh terus ku urang bacakeun eta doa teh sabet caroge urang keur kulem lamun pamajikan kanu jadi salaki lamun salaki sabet bojo urang keur kulem lamun kolot sabet budak urang keur sarare ece gancang bacakeun ku urang tilu uwihan weh ku urang teh tiupkeun kana munan mastakana gitu ulah diwakilan ku kipas angin niupna ece bisi asup angin insyaallah tinu bedegong tina nurus tunjung tina salah teh jadi nurut jadi soleh alhamdulillah ngan anu jadi masalah mah najan alhamdulillah 10 kali ge da teu katalar doana mentak geus yakin moal diamalkeun keun bae da eta mah urusan ece jeung abdi atuh dulur lain tetangga lain keun bae hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saurpun guru mah bisi urang boga masalah geus teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal teu kaduga ku tanaga hayang ngajual sawah teu payu wae hayang pindah imah teu jig wae nya boga budak awewe umur geus 27 tahun can keneh aya jodona rarandaan geus lila eueuh wae nu nawar-nawar acan lalagasan urang ayeuna jadi duda geus lila eueuh anu daekeun acan hargeuningan aya sepuhna maneh nu bodo diheureuyan apal kitu mah aya sepuhna moal diheureuyan bid'ah teu jadi aya mana bid'ah ajengan teu aya heureuy ajengan lain batasan mana mau bang ngawe si bapak sih bapak ka dia bantuan abi aduh Gusti ya angin malah gempur aja tapi kemana tadi teh hah nah ieu cunug bisi boga masalah anu di luar kemampuan orang saurpun guru mah dawamkeun tadi eta doa teh anu berupa ayat Quran insyaallah maka bakal lungsur pitulung ti Allah subhanahu ulah sok ngekeuweuk naon disebutna teh ruhai ece panas gitu kira-kira ulah sok ngekeuweuk es batu ece da tiis matak baal diajar ecageun eta masalah lamun es batu poyankeun cenah leeh lamun ruhai hujankeun cenah tiis hirup beragama teh diajar kitu ari boga masalah ulah sok dikekeuweuk ecageun ku urang sadayana cenah kahujanan lamun perkara nu panas cenah kapanasan lamun perkara nu tiis supaya naon dalam kondisi netral maka ku urang cai di naon disebutna teh tanggeuy gitu nya terus ayeuna ruhak anu geus kabaseuhan dikepeul moal jadi madharat ka urang sadayana matak tawakal disebutna teh mun geus bisa tawakal tingkatkeun ngaranna tafwid ngan dijelaskeun ge da panjang teuing sakitu we heula ngan dawamkeun anu penting mah ngan pertanyaanana katalar henteu atuh geus dibere tilu doa teu katalar wae nanaonan ngaji teh hasilna tapi keun bae teu katalar ge menang-menang barokah nah tuh kana amin mah urang kompaknya menang-menang urang teh atuh ijabah saah tina ieu nya sakali urang ngadoa babarengan tapi sapanjang hirup urang ditanggeui ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du hadratil kiram wal muhtaram para alimil ulama para kiai ajengan anu sami hadir dina ieu saah allati lam yudkar ismuhu ta'diman wa takriman guru-guru simkuring anu sami hadir dina ieu saah mudah-mudahan marantenan anu ngawurukan urang sadayana dina setiap pangaosan rutinan anu ngawurukan murang kali urang sadayana dina setiap pangaosan bada asar bada maghrib bada isya dugi ka bada subuhna mudah-mudahan marantena anu janten imam dina setiap salat berjamaah urang ku Allah sing dipanjang yuswatur disehatkeun amin
diberkahkan ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya robbal alamin. Abdi mah pasti nomor kahiji dina ceramah ngelingan eta naon sababna penting orang jadi jamaah, penting orang jadi masyarakat ngaku kaajengan teh butuh, penting orang jadi jamaah, penting orang jadi murid teh ngadoakeun kanu janten guru. Sabab eueuh deui cara mulang tarima kanu jadi guru, ngabakti kanu jadi guru iwalti ku ngadoakeun mantena. Dapan mere duit mah urang ge sakitu butuhna mah tak hot-hat unyam injem teh urang ge kurang keneh komo rek dibikeun ka guru atuh. Rek mere beas ka guru kumaha pan urang ge sakitu meunang meuli keneh boga beas teh mana keur mahal ayeuna teh geus 14.000 ayeuna teh eceuk sakilo. Rek mere taneuh mana pan urang ge sakitu pamere kolot boga imah teh. Cik atuh ka guru teh mere taneuh da pijauhaneun. Rek mere beas urang ge tadi peryogi, rek mere artos puguh teu aya cik atuh ka guru teh mere-mere doa. Sapoe sakali mah syukur-syukur sapoe 5 kali dina sabada urang minta dihampura dosa, dina sabada urang minta hayang dibeungharkeun ku Allah, dina sabada urang minta hayang dilebetkeun ka sawargana Allah, cik titipkeun. Teu bisa mah make bahasa Arab, make bahasa Sunda Gusti. Mudah-mudahan guru abdi sing panjang yuswa tur disehatkeun, kali dibarokahkeun ilmu berkah rezekina 4 hal ece amin ya Allah ya robbal. Bade diamalkeun moal? Insyaallah mah moal ece. Da jawabanana ge insyaallah, hari insyaallah mah moal di dieu mah pan di Kangjeng Nabi mah insyaallah teh erek. Lamun cek Gusti Rasul kieu Gusti Rasul enjing dihaturanan ba'da maghrib insyaallah berarti erek ngan bisa saja teu datang Kangjeng Rasul lamun aya kepentingan keperluan mendadak gitu Gusti Rasul mah. Ai urang mah lamun nyebutkeun ece kamarana eta kapayun sindang heula cek urang teh kumaha jawaban ece teh sindang moal teu eta ngajawab sorangan ginian. Dadi urang mah insyaallah teh sama dengan lain cek abdi pan cek ece kamarana kapayun sindang heula atuh jawaban urang pasti kompak insyaallah dina hate maksudna moal. Ngan cek urang nyebutkeun insyaallah teh urang moal sindang ka ece sabab rusuh ngan bisa saja urang ngadak-ngadak sindang lamun urang erek nginjem duit kitu pan urang mah. Ai Kangjeng Nabi mati balik pasti bakal datang, bisa saja teu datang lamun aya kepentingan mendadak nu lain. Bisi aya wagelan ai urang mah pasti moal datang kecuali lamun urang erek nginjem duit pan kitu. Tatong insyaallah kitu ece mun erek moal-moal sing bener rek ece hirup teh ulah ngajual agama kos nu heueuh insyaallah moal we kitu. Tuh nya kurang oge si eta mah bedagong di bapak tantenya keun bae da dulur lain tetangga lain kumaha euceuk we hirup teh. Aparatur pemerintahan militer atau napi sipil wabil khusus panginten sesepuh di lembur panitia penyelenggara anu luar biasa nyebatkeun mah kasim kuring acara ngadadak tapi geuning di tendaan nya euceuk kaburu alhamdulillah. Pawartos makasim kuring ngadadak geuning di korsian ece teuing api-api nyebutkeun ngadadak teh pedah moal ngamplop gede gitu. Da eta teh 1000 kali ka abdi cenah punten usah cenah ieu teh ngadadak cenah hate apalin ai datang teh ka dieu di tendaan kieu piraku ngadadak teh di korsian kieu ngadadak nah hate cik atuh aya duit teh ulah dikanatenakeun ka urangkeun kitu kajian acara mah di masjid we teh kitu. Ece apresiasi panitia teh lain anjeunna hayang diwurukan punten ku mubalik nu dina ieu saasim kuring nu katugasan mubalik tapi aranjeunna gaduh semangat dina nilai-nilai keislaman hayang ngaji babarengan jeung ece mata ngayakeun rajaban teh nepi ka anjeunna hot-hat mun dana neangan dana mun tuangeun kumaha ngayakeun tuangeunana matak lamun aya acara diwuku panitia wayahna sing turut sing tumut ka panitia da urang mah datang tinggal
gek diuk balik tinggal jik balik mikiran kursi meneran meresan kursi ente datang mikiran meresan kursi ngerapikeun teu nah tuh make jeung diuk di teras nih hese diatur si Ece benang wae cenah urang ayo Ece naon di pembahasan da babari ngabodor masalah eta mah nu mawi kitu lamun jadi jamaah ulah sok bedegong sabab panitia sateka pola ngayakeun acara punten make bahasa loman lain jang maranehna tapi jang urang kursi jang urang panggung jang urang ai urang nak embung di kursian ai urang nak embung di panggungan kakat we atuh sakalian laras henteu dititah tuang teh sing laleos karunya Ece nu masak nepi ka kesang kabujur-bujur manehna mah nepi ka cingogo matak jadi keram leungeun matak jadi koneng dititah tuang wae sing laleos sing bener hirup teh da beragama teh lain wungkul diajar salat beragama teh lain wungkul ibadah haji tapi beragama nu paling penting kumaha urang diajar berakhlak laras gitu henteu matak begitu dititah tuang we mun bisa mah mekal teh era mah gitu ieu mah dititah dahar hese komo dititah gawe ieu karunya panitia teh masak da bungahna panitia mah di mana-mana nyiapkeun kursi didiukan nyiapkeun tuangeun nepi ka saep bungaheun cek aranjeuna teu panasaran punten make bahasa loman teu panasaran aing capek gawe ge dahar nepi ka beak peren bunga nyeri hate teh Ece sangu geus menang di akeul di pulen-pulen aya dititah dahar nepi ka sing laleos nyeri eta teh hate teh mata kade kapayuna urang sing waspaos lamun jadi jamaah sabab sakali waktos mah urang bakal jadi panitia kudu pinter ngaragap rasa kana diri batur masak bakal bungaheun lamun diasaan batur bebenah bungaheun lamun di tempatan sehingga urang silih hargaan mah timbul kemasyarakatan anu beragama alhamdulillah hartos kinten-kinten eukeun bae nu ayeuna mah nu geus mah geus Ece da pindah ayeuna mah era Ece ngan ke ka hareupna ayeuna mah eta Ece ngagedi ka dieu era atuh da engkewe geuskeun bae bisaan mau balik ieu mah nya ieu mah manyangkeun omonganna mah tereh beak sajameun Ece Ece kantos penak sareng sim kuring teu kantos tapi poho deui nya abi ge poho ka Ece teh teu diinget-inget sabaraha kali tepang sareng sim kuring Ece nu mineng nu sakali nu dua kali alhamdulillah dikersakeun ku Allah dugi danget ayeuna Ece sehat abdi sehat Ece luang waktos abdi luang waktos ieu teh cing cirining urang sadayana aya dina kudroh kali irodahna Gusti hujan baseuh tiris tengah halangan kana lengkah urang kana niat urang nya iwalti ku Allah geus diwidian sabab cek sim kuring ge dina ieu saah lamun ngaji dimimitian ku syukur ka Allah ku ngucapkeun alhamdulillah pantes da sabab urang diwuwuh nikmat ku Allah make jeung bisa ngaji bari nangunyar Ece nya teh genah Ece tong ditilapkeun keun bae na teh make jeung ditilapkeun hanteu dicarek abdi mah enggeus keun bae antepkeun kitu cicing tan enggeus cicing sukuna tong utek-utekan sukuna cok cicing suga nepi ka maot kitu nyai eupan euceun ai maot teh kudu nangunya rek dinilap maot kitu apan anu bengkung ge maot teh dilempengkeun make jeung amit-amit atuh sing bengkung maotna sukuna embung euceun nikmat ngaji teh batur mah kudu emok kudu ipetuh nu dina teras mah euceun mah nangunya rek kitu geunah eta teh nikmat karunia ti Gusti nyaaheun Ece kursi teh dikosongkeun ku Allah sabab Ece mah boga panyakit nyek serek suku cek Allah nyai maneh da geus daek angkat ka pangajian cicing sawareh ku kami urang tugaskeun cenah diuk di teras sawareh di dinya tah sawareh di ditu eta teh ku Allah dikersakeun kitu supaya naon Ece bisa nangunyar supaya bisa bari ngasuh budak eta teh karunia ti Gusti Allah leres henteu lamun ngarasa bener eta reles karunia ti Allah pantas cek abdi ge mun urang syukur heula ka Allah ku ngucapkeun alhamdulillah sok bareng alhamdulillah nampi kana nikmati Allah tarima ulah ieu mancan menang duit mancan alhamdulillah bedakeun antara alhamdulillah jeung nuhun
piraku aya alhamdulillah make pisan. Aduh alhamdulillah pisan. Ti iraha make jeung alhamdulillah make pisan. Eueuh di mamana ge alhamdulillah mah hirobil alamin. Mun nuhun teu nanaon nuhun pisan. Aduh ya alhamdulillah pisan. Di mana guruna? Taroskeun ka ajengan dina kitab naon make jeung aya alhamdulillah pisan. Da urang mah lolobana ngucapkeun alhamdulillah teh teu diniatan syukur, da urang mah nyaeta insyaallah sama dengan teu, alhamdulillah sama dengan nuhun. Jadi salah weh. Matak lamun alhamdulillah teh kudu dibarengan ngaku dina hate. Ieu teh nikmati Allah rek dipake ibadah ka Gusti Allah. Timbul ti urang tina hate jerejai pengakuan keluar tina lisan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal ala kulli nikmah kitu lain alhamdulillah pisan. Aya nu sok alhamdulillah pisan di dieu heuh matak dibahas ge aya pantitipan ti jero ieu teh. Ngan catet ku ece lamun urang geus bisa syukur ka Allah ulah ngarasa cukup. Naon sababna? Allah moal narima kana cinta na hiji manusia kanu jadi pangeranana lamun anjeuna teu bisa ngaku cinta kanu janten nabina. Kali deui situ kahartos Allah moal nampi cinta na hiji hamba hiji manusia kanu jadi pangeranana lamun manehna can bisa cinta kanu janten nabina. Make gampang kalimat itu gampang. Allah moal narima ibadahna hiji jalma sanajan diniatan nyembah ka Allah lamun anjeuna can bisa ibadah ka Rasulna dina hartos ngaoskeun sholawat ka mantena. Matak setiap mubalig setiap khotib dina sabada ngucapkeun hamdalah pasti dituturkeun ku kalimat sholawat. Sabab eta sapaket teu meunang dipisahkeun, teu meunang urang diengkekeun, moal pati-pati jalma doana diijabah kecuali tos ngaoskeun heula sholawat. Kusabab urang tadi geus syukur ka Allah kalayan kalimat alhamdulillah sing tanggung jawab, maka urang kudu wantun ngucapkeun kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kali salamna mugia dilumungsurkeun ka junjunan urang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargi sahabat tabiin tabiatna tur dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan anu sami hadir kenging syafaatul uzmati mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Ece daramang sadayana moalami teuing ngaosna ge ece da tadi geus dikolingan tong langkung ti sajam. Berarti kantun 20 menit deui tenang we ece. Nu penting abdi mah waktu beak pembahasan can pigi teu nanaon da dibayar mah geus ece. Dina ieu saah urang ngariung teh najan eueuh naon ngaranna teh? Eueuh judul. Ya, eueuh judul anu ditulis dina spanduk tapi da yakin dina hate manggeus tepi ieu teh. Bahwa ieu riungan teh dina raraga mieling kana di Isra jeung di Mi'rajkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ari Isra jeung Mi'raj teh ece lamun urang rek pinter diajar kana kalimat kana bab Isra Mi'raj eta teh dua hal anu berbeda. Mungkin rada aneh didugikeun ku sim kuring teu pati sarua jeung mubalik nu sejen ngan lamun erek di jarwan sim kuring wantun mempertanggungjawabkeunana. Hiji Isra jeung Mi'raj teh para ulama sepakat dibedakeun. Jalma anu teu percaya kana Isra hukumna kufur ece bahkan bisa. Tapi dina urusan Mi'raj eta ku para ulama henteu disamikeun hukumna jeung Isra. Dina urusan Isra para ulama sepakat jasadihi waruhi. Tapi dina urusan Mi'raj para ulama terjadi ikhtilaf. Ngan moal di jeroana di masyarakat di jeroan kieu mah bahaya. Ngan kira-kira di judulanana kitu ku abdi. Ieu teh urang ngariung dina raraga mieling ngagungkeun kana hiji peristiwa anu luar biasa nyaeta di Isra kali di Mi'rajkeunana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting jang Ustad mieling kana di Isra wal Mi'rajkeunana Kangjeng Nabi
kalintang penting da sabab loba jalma anu teu kabita ku salat teh sabenerna mah eta jalma teh teu paham kana peristiwa Isra wal Mi'raj. Bisi ngarasa teu husu dina salat eta teh sabenerna mah lain teu husu salatna tapi teu nyaho Isra Mi'rajna. Jalma anu bakal ngarasa berharga kana hiji perkara jalma anu nyaho jujutanana. Sok tingali budak satepak jeung kolot anu geus bau 7 mulut kana bab sangu jeung kana bab remeh mana nu leuwih apik? Budak satepak atanapi kolot 7 mulut? Kolot 7 mulut. Naon sababna mak? Ceuk kolot ujang sia ieu teh sabeunyeur kieu teh hese. Mak manepi ka bobolokot ti mimiti tebarna, tuluy tandurna, tuluy ngarambetna, tuluy ngaberakna, tuluy ngagasrokna, tuluy ngayumanana, nepi ka dadarepna, dibuatna tuluy moe parekna, tuluy nyanguna ge hese, ari kumaneh eta sasuapeun deui dipikeun. Kolot mah nyerieun naon sababna? Ngarasa nyaho jeung hese jeung ripuh, nyaho kana jujutanana, kumaha jadi sangu kieu teh ngarasakeun kana kanyerina. Laras gitu tuh. Ari budak mah pandahar tinggal amtea sehingga lamun sesa teu ngarasa bersalah teh rek dipikeun hempek rek diantepkeun keun bae da budak mah teu ngarasakeun. Ari urang ngiluan Isra Mi'raj henteu urang mah jol narima salat matak urang mah lalawora kana salat teh jiga budak nyang hareupan kana sangu. Ari Gusti Rasul mah jeung para ulama jeung jalmi-jalmi nu nyaho kana proses Isra Mi'raj kana salat teh moal wani ngalalaworakeun sabab rek narima salat teh repotna luar biasa. Kunaonnya eta Gusti Rasul? Naon ujang maneh can dahar. Eta kamarana bapakna nya. Jadi pohonnya ngaleuteula mata Kangjeng Rasul mah kajen gering di papayang dina akhir hayatna pingsan 3 kali dina lengkahanana pan rek imaman salat. Apan urang mah apanya sales masa eutik ke ka jamaah geus ngaWA punten pangimamankeun heula. Gusti Rasul mapan di akhir hayat teh pingsan 3 kali terek ngimaman salat. Geus teu damang teu walakaya tapi embung ngalalaworakeun kana salat. Model urang jadi jalma yang hareupan sangu najan seubeuge da sabab aya sesa keneh diwawal-wawal we da urang nyaho meunang hese capek sangu ieu teh. Laras gitu teh duit anu meunang hese capek mah dikeukeuweuk we. Padahal pan tadina neangan duit teh jang balanja. Da ku sabab menang hese duitna nepi ka lebar dipake balanja oge. Padahal mah pan teu ngeunah duit dikeukeuweuk teh. Laras teu? Teu tega ngabalanjakeun ge da duitna menang hese cap. Coba aya jalma non aya jalma nu kieu mah sok aya paribasa jalma sok awuntah ku harta warisan. Naon sababna? Sabab banang pamere. Teu ngarasa capek jol meunang we sekian juta beulikeun ieu beulikeun itu beak we. Naon sababna tadina lain menang hese kudu nama urang teh kitu dina bab salat teh apa anu di pos kamling urang jadi susah ieu nyeri cangkeng nah ai maneh menyusahkeun urang atuh maneh nama teh tadi teh urang mah geunah cenah teu disindiran cicing nyaho urang nungguan momen sia maneh mah urang ngaji di dieu ngadengekeun di dinya atuh tenang hiji samanya jeung di pos tah aya batur keun bae ke batur ka sarurga maneh mah di pos we kitu bagian jaga da kuduna mah urang teh kitu dina salat teh kuduna meunang hese capek urang salat teh tadina urang mah meunang babari teuing salat teh aya kapungkur ngaji daftar bayar henteu keur alit henteu nya sabulana bayar teu tapi diajar salatnya. Jadi menang sholat tapi menang babari urang mah nya cicing atau cicing lainnya nya mikir da tadi na urang mah ilmu sholatna menang babari sehingga rek laksanakeun sholat teh tak berharga
dakeun bae tuh salat nage nyaho salat nage lain menang mayar ieu menang gratis ece urang mah bab salat nage ece hayang diajar bab salat berjuang teu teu ngaji tinggal daek mayar teu mikiran guru rek gering guru rek kalaparankeun bae musola rek runtuhkeun bae madrasah rek hancurkeun bae karpet rek bau hapeukeun bae matak balik ka imah menang ilmu salatna eueuh hargaan naon sababna salatna menang babari teuing tah matak perlu narajaban diceritakeun hese capek na Isra Mi'raj teh naon kira-kira supaya kasusah kapayah kana langsaan Rasulullah teh karasa ku urang peperieun da urang mah tadi geus kaliwat teu ngarasa susah di narajaban teh tah ieu mah dicaritakeun kisah Gusti Rasul di narajaban teh geuning kitu rajaban teh sehingga tepa we ka urang kasusahna teh da sabab di alam dunia mah sagala rupa ge tepa mah kejeng tepa ece sedih teu ayeuna ece sedih teu ayeuna henteu nya aya di dieu nu keur sedih teu aya balik juga imah nonton film India ece Kuch Kuch Hota Hai judulna teh saksian ku ece sing husu sajam setengah punten make bahasa loman jebleh ta ece leres teh kira-kira gitu nah sabab kasedih nu dina film tepa ka urang leres gitu ece keur sedih ningali batur seseurian bakal ngilu seuri naon sababna kabungah batur bakal tepa ka urang nu normal mah kitu sedih bakal tepa jadi sedih bungah bakal tepa jadi nu dan nu bawi urang mah teu normal gelo teh batur bunga urang sedih kunaon si eta nya meuliean motor wae ai meuli motor bunga sedih meuli motor bunga sedih bunga nah ece tetangana sedih henteu tepa da urangna teu normal mun togmol mah gelo kitu kira-kira ngan embung urang pan disebut gelo mah apaan anu normal mah tepa ece sedih bakal jadi sedih bunga bakal jadi pernah ece nonton film Kuch Kuch Hota Hai nepi ka seseurian teu sedih we yang jadikan si Anjeli apan abi ge pernah seuri sarua ayo sudah abi mah apa si Titik Rosan Salman Khan Amir Khan jeung pamajikan kabawakeun nu normal mah sedih kabawa sedih bunga kabawa nu mawi urang mah teu normal tatangga bunga nah urang mah jadi sedih matak gancang berobat ke pengajian ubaran supaya hati orang jadi normal bapakna urang mah kunaon ieu teh nya tetangga meuli kursi urang nu teu bisa diuk ku kotetengan we tetangga nu meuli kursi anyar urang nu teu bisa diuk berarti kabungah tetangga teh teu tepa mun teu tepa berarti teu normal gampang mendiagnosa dina ilmu tasawuf mah ngan moal dijeroan teuing da lain bahasanana eta balik deui kana Isra Mi'raj tah dilalakonkeun Isra Mi'raj teh supaya tepa sehingga sok dilalakonkeun heula ece naha beuki jeung Isra Mi'raj sabab Gusti Rasul teh mengalami 3 perkara caritakeun ka nyeri Kangjeng Rasul dicaritakeun ka sedih Kangjeng Rasul dicaritakeun ka susah Kangjeng Rasul supaya naon make jeung dicaritakeun ka ece supaya tepa ka nyeri kasusahna Kangjeng Rasul ka ece lamun geus tepa ka nyeri kasusahna berarti bakal ngarasa berharga sabab rek menang parentah salat teh geuning kudu sakitu heula repotna nyang hareupan kana waktu salat bakal dipupustikeun sabab ieu salat cek urang menang hese alhamdulillah kahartos kitu henteu iya bisi teu kaharti nu dinu pos ya dengekeun ieu bisi teu kaharti keneh teh Pak sok ieu ece lamun diajak kemit ku abi kemit terang kemit ece naon kemit teh kok terang cenah naon kemit teh ece ngantos anu pupus ngantos anu kumaha ieu teh sing bener atuh judulna cing ku bapak-bapak nu rada euceureuh ngajawabna naon aya nu ngaran kemit nungguan mayit nu can dikurebkeun
ngantos anu pupus cenah ngantos anu pupus maneh rek pupus bade di dagoan ku urang kemit mah ngadagoan mayit anu encan dikurebkeun laras kitu teh diajak kemit ku abdi aja sekali-kali mah kasih aja make baju coklat anu ieu pangapayun aja nya aja kersa ku abdi ajak kemit teh diburuhan 100.000 200.000 mung ustad urang mah tong boboros sorangan kemit loba batur ge embung sok deung deuleueun urang mah make bahasa gampang we bisi teu ngarti deung deuleueun sieun gitu laras henteu jawab pertanyaan abdi jujur kunaon make jeung sieun ku jalma nu geus paeh kunaon make jeung sieun ku jalma nu geus paeh ngalawan moal dikeleketek moal seuri ditonyok moal ngalawan dijengut moal ngalawan sok ece sieun katepaan paehna atun kitu mah lamun maot tepa ieu nya berarti isukana teh ge Senin Assalamualaikum warahmatullahi innalillahi wa inna ilaihi rajiun kemit teh tujuhan nungguan hiji isukan teh nguburkeun teh 8 atuh meureun eueuh make jeung teh papaeh sagala di mana matak aing ngaji meh pinter tong di pos kurang ge aduh aikeun bae beperiheun dibayar murah ngaji-ngaji genah kana hate nah eueuh make jeung alim sok jawab jawabanana teh pasti anger sieun tina sieun deung deuleueun sieun deung deuleueun kan teu kajawab nah make jeung sieun pan cek abdi ge lamun eueuh ieu abdi aya reman geus ngabunuh tujuhan jambrong jeung segala rupa tatoan dagoan ku eueuh wajar eueuh ge sieun dipaehan ari nyang hareupan jalma nu geus paeh sieun naon pan teu aya ka sieunna oge tapi nu nyatana mah sieun tadi diwaler ku abdi eueuh make ilmu ayeuna sieunna urang sabenerna lain sieun sajatina sieun tapi eta teh ka sieun mayit ka keung mayit nu tepa ka urang mayit na keungeun sieunun ku siksa kubur ku alam kubur sehingga sieun ka urang ge sakali di eueuh bisi teu kaharti abdi di imah aya lauk patin ukuran 1,5 kilo geus paeh pangnungguankeun sapoe diburuhan 500.000 daek teu nah teu keung siapan sarua teh ge nah eueuh teh sieun dijurig-jurigan eta ku jurig patin hah teu sieun eueuh dikoet eta digegel ku patin hirup dia acolok-acolokan nah ari nungguan bangke patin teu sieun ari nungguan bangke manusia sieun sabab bangke patin nyahuun patin moal keungeun yang hareupan akhirat sabab manehna nyaho moal dipenta pertanggungjawaban hirup di dunia laras henteu ya ngaji teh jiga heureuy eueuh tapi dibayar nya heureuy mah asa teh punya tarek ka mana cenah jigna nya ngomong teh itu eta nu seurik watak keyakeun kitu nya nu ceurik mah seurit mama matong seri bisi ngelengak bisa entah kitu mama gumujeng we senyum anu pengker Gusti masing panjang yusuk mahnya lebar mah abi riweuh rek tahlil teh na sing panjang keurusum rajaban otong marau teh sok pabaliut ondangan tinggal nah nungguan bangke mayit teu sieun bangke na patin teu sieun padahal ngajelepeng nah ari nungguan bangke manusia make jeung sieun lain urang eueuh nu sieunna teh mayit mah nu sieunna tuh tinggal di pangjiarohan makom para wali sarieuna henteu cinggaloler di ditu henteu da para wali mah teu keungeun yang hareupan alam akhirat matak cicing di makam para wali mah betah we da para wali nage betah di alam barzah nage pan eueuh nepi ka mayar hayang datang mengunjungi makam teh ka ditu teh lin heunya teh paling banter orang di mah aya nu gratisan nungguan ti dewan gitu najis aing mah aya di dieu nu kitu kurebkeun hirup-hirup naon nunggu tak si eta mah tara ngilu jarah pokona program DKM kecuali mun aya program ti dewan amit-amit hartos nya berarti tepa teh bener di dunia mah sedih tepa jadi sedih bunga tepa jadi bunga keung tepa jadi ke
tah ku sabab kitu ece ku abdi rek dilalakonkeun sedihna Kangjeng Nabi, susahna Kangjeng Nabi, yang harapan erek narima salat teh sedih heula Kangjeng Nabi teh. Kan ece moal narasa sedih lamun teu dibejakeun mah. Sehingga sugan atuh beres Isra Mi'raj teh urang jadi jalma anu nganggap salat teh perkara nu berharga. Teu wani ngantunkeun salat, teu wani ninggalkeun salat, teu wani ngalalaworakeun salat. Sabab tadi urang geus termasuk jalma nu ngarasakeun kana kasusahna Kangjeng Nabi dina narima parentah Alhamdulillah. Nah kumaha jang Ustad kanyeri jeung kasusahna? Beah kecil waktosna ge. Tinggal jamna bisi teu percanten mah tos tabu 11. Cekek we atuh Pak. Sekalian dosa jam deui kumaha ieu teh. Atuh urang rugi jadi mau balik ari dibeakeun ayeuna mah der moal dionang deui ge teh. Mending diawet-awet we jadi meh dionang deui. Ai kadangdut lamun hayang ieu teh sok disawer ai urang henteu nanaonna kitu. Kadangdut oge lamun serek di jam 3 disawer, dangdut teh kitu nya meh anteng di panggung. Cing atuh hayang mah kitu ka urang ge. Teraskeun aja. Aya waktu 5 menitan deui aja. Kasedina Kangjeng Nabi teh nomor kahiji ece. Jadi kira-kira Isra Mi'raj teh teu ujug-ujug jol. Berangkat henteu, ditungguan sampai Kangjeng Nabi sedih ece. Lamun ece milarian manusia di alam dunia jalma pang sabar-sabarna moal mendak ece iwal ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun ece milarian manusia di alam dunia pang tawakal-tawakalna moal mendak iwal ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun ece milarian manusia di alam dunia pang qanaah-qanaahna moal aya ece di alam dunia iwal ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi ece dina nalika Gusti Rasul yuswana antawis 50 sampai 50 hiji tahun mah eta jalmi pang sobar-sobarna, eta jalmi pang konah-konahna, jalmi pang tawakal-tawakalna anu tara ngecelakeun kana cai soca cek paribosna mah tara yang cerikan nasib sorangan, tara yang cerikan naon menurang mah kasusah diri sorangan padahal mah susahna tos dikapungkur Gusti Rasul teh dina harita mah Gusti Rasul tos teu kiat dugi ka ngecelakeun cai soca ngalemereh ngucur eta cai soca dina pipi salirana. Kunaon jeung Ustad nu mawi pan eta garwana ngantunkeun anu asmana Sayyidatuna Khadijah. Kitu ece salaki nu nyaaheun mah pamajikan mau teh ceurik lain udud sebel aing pamajikan maot eta sempet kene udud korek cenah korek cing atuh pamajikan maot manehna masih mikir kene udud matak tong kabobodo ece salaki ece teh teu nyaaheun ke ece teh nungguan maot sebenarnya mah setetara ece heureuy bisi deruk balik para saya jeung salaki dia nyaheun teh salaki ece ka ece bener yakin Kangjeng Nabi ge nyaheun ece ka Siti Khadijah nepi ka teu wani nyentak acan teu wani nyarekan aya ece pernah disentak ku salaki berarti teu nyaheun sia teh nu nyaheun pira ku sentak-sentak atuh ngece Kangjeng Nabi mah nyaa ka Siti Khadijah teh ece teu wani nyentak ya Allah ya Rabb boro-boro nyentak ka Siti Khadijah teh nyarios ge lalaunan mun urang mah nyai aya tuangeun di dapur kira-kira gitu ece sok cara ge ece gitu indungna masak henteu da sia mah ngador wae dah asa bedanya nu nyaaheun mah jiga Kangjeng Nabi ka Siti Khadijah luar biasa ece Siti Khadijah ditikah ku Kangjeng Nabi nuju yuswa sabaraha 40 tahun Kangjeng Nabi nikah dina yuswa 25 tahun. Siti Khadijah dina kaayaan jalmi pang beunghar-beungharna sanagri Arab ece. Make bahasa perumpamaan sepertiga kekayaan orang Arab milik Siti Khadijah. Sabaraha cenah? 1/3 kekayaan orang Arab milik Siti Khadijah. Seep hartana dipake berjuang dina Islam 10 tahun lilana ece. Dipakai berjuang ti yuswa 40 tahun dugi kali yuswa 50 tahun Kangjeng Nabi eta diangkat janten Rasul dugi kali 50 tahun
seep harta ratusan juta miliaran triliunan bahasa orang mah dugi kang ngantunkeun tos teu aya deui kanggo meser boeh-boeh acan ece dugi ka kumaha Gusti Rasul raraosan ma abdi rek dugi ka dieu we ajal teh da geus nyeri teu kiat Gusti Rasul lamun ceuk paribasana artos nu ditaroskeun ku Gusti Rasul tos teu aya deui artos kanggo meser boeh-boeh acan Gusti Rasul upami ngawidian eta sorban anu dipake ku salira anggekeun janten boeh abdi sabab abdi sieun ka tembong orat dina nalika geus janten mayit kitu ece ceurik atuh harta geus seep ari nu asup Islam 120 urang disebat as-sabiqunal awwalun 10 tahun dakwah nu lebet Islam sabaraha 120 urang matak disebutkan orang Mekah jeung orang Madinah benten perangaina benten budi pekertina la leuleus keneh orang Madinah tibatan orang Mekah cek jalma nu geus pernah ka ditu ge kitu orang Madinah mah leuwih balager tibatan orang Mekah eceuk da bigi can ka ditu karek daftar doakeun si enggal berangkat kitu ngantunkeun Siti Khadijah teh kecelak cai soca Gusti Rasul sakali teu barang lila cek sapalih kisah tilu dinten cek sapalih kisah mah tilu sasih keun intina mah ngantunkeun anu kadua saha nu ngantunkeun anak paman Kangjeng Nabi wastana Abu Thalib jadi Kangjeng Nabi teh alo nu maot amangna ceurik nu jadi alo teh ece pan teu guyub jeung di Pangauban mah kampung naon teh di Sukamanah aya anu amangna maot alona ceurik wadul lang layangan ya alona mah leres gitu tuh paling di Sukamanah mah nu ceurik teh lamun salaki maot pamajikan ceurik atau ceceurikan lah gitulah pamajikan maot salaki api-api ceurik paling gitu anak maot bapak indung ceurik paling gitulah jarang di urang mah ece aya amang maot alo make jeung ceurik akrab ge henteu jeung amang dibere duit getara ku amang urang mah jarang aya alo make jeung ceurikan amang sorangan Gusti Rasul mah dikantunkeun ku nu janten ramana 2 sasih dina kandungan 5 tahun Gusti Rasul yuswana ditinggalkeun ku ibuna teu kalalakonkeun ngecelakeun cai soca mun ngalepak pingsan 8 tahun Gusti Rasul yuswana ditinggalkeun ku Abu Thalib masih keneh kiat 7 alit keneh Gusti Rasul ditinggalkeun dina yuswa 50 tahun ku Abu Thalib tadi mah Abdul Muthalib nu ngantunkeun nya 8 tahun ngecelakeun cai soca kunaon make jeung ceurik jeung ceurikan pamanna sabab Gusti Rasul ngaraos pangkarunyakeun ka Abu Thalib Abu Thalib teh paman anu ngurus ti leuleutik Abu Thalib teh bentengna Islam Abu Thalib teh ujung tombakna Islam Abu Thalib teh nu ngawal Kangjeng Rasul dina dakwah Islam Ari Abu Thalib ngantunkeun dina samemeh ngucapkeun 2 kalimat syahadat HP saha atuh eta nya nah ari nu di pos hirupna teh nya batur ngaji manehna nyetel HP eta teraskeun aja cek Kangjeng Nabi na ari batur narima Islam ari paman sorangan henteu na ari batur nu ngadengekeun ceramah arasup Islam ari paman anu nganteur ceramah teu asup Islam pan nyeri hate teh kira-kira lamun kieu abdi ece mituturan ka ece ngadengekeun ai Mang Otong anu ngajemput abi kala ka hare-hare pan nyeri hate eta teh abi ge contoh ieu mah Mang Otong tong disimpen HP mah oprek we ka dinya keun bae di jero ge eta teh pan kitu ece perumpamaan cek Kangjeng Nabi ari batur nu diceramahan arasup Islam ari nu nganganteur teu asup sedengkeun aya keterangan wala tamutunna illa wa antum muslimun tong maot anjeun kecuali dina kayan Islam sabab malamun maot dina saluareun Islam cilakana lain deui cilaka 12 tapi cilaka salilana naudzubillah ngantunkeun Abu Thalib ece sehingga Kangjeng Rasul ngarasa bersalah bersedih Gusti kunaon lungsur we ayat ngupahan Gusti Rasul innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha Muhammad sanyanyana taufik jeung hidayah memilih kami anjeun moal bisa mere hidayah ka jalma nu dipika cinta ku anjeun sakumaha anjeun nyaah ka Abu Thalib tapi dah hidayah memilih kami lain salah anjeun Abu Thalib teu asup Islam eta mah bukti bahwa hidayah milik kami we kitu ece matak tong aneh anak ustad teu jadi ustad ece
aya kitu nu kitu henteu aya pan ieu ge rama nama ajengan pan ieu mah penyanyi eueuh jadi ka maneh deui moal geus gede nama jadi ustad meureun nya didoakeun sing ilmuna sing barokah tong aneh eueuh aya pamajikan ajengan teu ka masjid-masjid acan cenah ai urang cenah heuh pamajikan batul ka Maradrosari pamajikan nama Tara tong aneh aya di dieu kitu asok tok moal teuing api-api we eueuh atuh ini aya teuing kitu nyaanya masyarakat mah teu bisa ngabobodoh tong aneh sabab ajengan teu boga kakawasaan kanggo mere hidayah ke anak pamajikan hak Allah we eta mah teu kudu ngaromongkeun di tukangeun nah ajengan teu kos nu heueuh mamatahan ka batur mah aya anakna sorangan tinggal diantep lain diantep embungeun Kangjeng Rasul ge lain teu ngislamkeun Abu Thalib ali teu bisaeun ngucapkeun 2 kalimat syahadat ajengan oge lain embungeun ngawurukan anakna ari embungeun budakna kala kabur-aburan atau kumaha urang mengaji lempeng we percaya hidayah teh milik Allah Subhanahu 2 teu euceuk nu katilu tos sajam insyaallah sanes waktos ditepakeun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.